Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi kudaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Padaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana di tutugan Gunung Gede kasih aki katut Jakarana oge si Imong anu mana harita aranjeunna nuju ngarobrolnya. Samalah si Aki parantos ngakukeun yen anjeunna teh anu katelah ngaran Wirajagat. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos senamah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Oh, jadi anu disebut jago mangan ukur hayam nyaki. Nyaki tu cek aki mah Imong. Sajabat kitu aki mah disebut jawara soteh ku batur. Dari cek aki sorangan mah sarua we jalma biasa anu eueuh bedana anu bisa kakenyaan ku gering. Kena ku apes jeung sigana sakedeung deui oge bakal kena ku ajal. Sabab aki teh geus kolot geus meujeung napikeun ruangeun sigana mah. Walon si Aki nyaritana daria pisan panonna rutret ka Jakarana jeung si Imong anu keur parogot ngabarandungan kana caritaan si Aki. Aki, lamun kitu mah kungsi boga musuh atunya Ki. Tapi mata kerana hasalila ieu abdi mah asana can pernah ningali Aki gelut. Manyeh mah Imong. Nyarek gelut jeung saha atuh Aki teh? Sabab ku zaman ayeuna mah musuhna oge geus eueuh. Samalah geus ampir kabeh musuh Aki teh geus tilar dunya. Da atuh geus kolot Aki teh sarta ampir geus eueuh sasamana. Samalah lamun diitung kana umur mah sigana geus aya kana 80 tahun leuwih umur Aki teh. Da rasaan mah geus lila hirup di alam dunya teh. Tah kitu Imong lalakon hirup Aki teh. Ceuk si Aki nyaritana panjang lebar anu maksudna sangkan kaharti kujang Imong. Oh, tos lami atuh nyaki. Geus atuh jempe ayeuna mah tong tatanya bae. Ayeuna Aki rek neruskeun deui caritaan anu tadi jeung si Ujang. Maneh mah jempe we dengekeun tong pipilueun ngomong bisi ngagokan. Jawab si Aki bari ngareret ka Jakarana. Mangga Ki, mangga. Jang, geus nepi ka mana caritaan anu tadi teh nya? Aki mah poho deui. Eta atuh da si Imong nu baca tanya wae. Nembe dugi kang nguningakeun elmu tunggal sajagat tadi teh Aki. Walon Jakarana gentak nembalan. Nya nepi kadinya. Maklum we nya Jang.
Dagening ari geus kolot mah memang kieu sok gampang poho. Sumuhun teu sawios Aki. Jang. Samemehna Aki nurunkeun ilmu tunggal sajagat ka hidup. Tapi nya saacana rek ngajelaskeun heula ngeunaan hareutina. Sumuhun mangga Aki. Walon jakarana daria pisan ngabandungan kana sakabeh caritaan si Aki. Kieu eta teh Jang. Ilmu Aki teh dingaranan tunggal sajagat. Ari tunggal hartina hiji atawa ngan hiji-hijina atawa eueuh deui. Ari jagat boga harati alam atawa alam dunia. Tah kakuatan ilmu tunggal sajagat teh sumberna nyaeta tinu Maha Tunggal anu geus nyiptakeun alam dunia jeung eusina. Nya saha anu geus nyiptakeun alam dunia teh? Daya lian anging mantena Allah Subhanahu wa Ta'ala anu Maha Tunggal. Jeung anu Maha Kawasa dina sagala rupana. Kumaha kaharti ku hidup? Si Aki tumanya bari jeung neuteup meuni anteb ka jakarana anu katempo keur pogot ngabandungan kana caritaan si Aki kalawan saragep. Sumuhun kartos Aki. Ujang, ari sabenerna mah geus loba ti baheula oge jalma nu hayang jadi murid Aki. Tapi saurang oge ku Aki taya anu ditarima. Oh, janten kitu nya Ki. Nanging naon margina ku Aki teu ditampi? Jakarana nanya lantaran hatena ngarasa heran. Aki teh lain pelit atawa embung nurunkeun ilmu ka salah sahiji jalma. Lain kitu maksudnya. Lantaran ari ilmu mah kudu diturunkeun komo deui lamun anu kasebutna mawa mangpaat pikeun balarea. Tapi salila ieu Aki teh ngarasa can bisa manggihan saurang jalma anu bisa narima kana ilmu Aki. Lantaran naon? Lantaran Aki teh terus terang teu bisa sagawayah milih murid lamun acan kanyahoan sagala tingkah laku jeung akhlak kalakuannya. Kitu deui sikep pribadina. Kawan tu lamun seug Aki salah dina milihna, Aki hariwang lamun eta ilmu dipake dina jalan anu teu bener atawa sasar. Anu akibatna tangtu bakal ngarugikeun ka batur, ngaruksak ka balarea. Lamun geus kitu nya pasti Aki kudu milu tanggung jawab kana sagala rupana. Lantaran anu mere ilmuna. Tah kitu kumaha ku hidup kaharti? Tanya si Aki bari neuteup ka jakarana anu keur saragep ngabandungan. Sumuhun kantenan kahartos Aki. Ya syukur ari kaharti mah. Tah saatana Aki nurunkeun eta ilmu. Timimiti dina poe isuk hidup kudu puasa anu lilana 7 poe. Ari tata caranya mah sarua bae kawas puasa biasa. Ngan anu ngabedakeunna teh buka puasanya kudu dina waktu unggal jam 12 peuting kakara ujang meunang buka. Oh, janten buka puasana teh kedah unggal tabuh 12 wengi Aki. Tanya jakarana beri neuteup ka si Aki. Heueuh. Tah engke dina peuting anu kadalapan hidup ku Aki rek dibawa ka hiji tempat. Tah di dinya Aki rek nurunkeun ilmu tunggal sajagat ka diri hidup. Nya mudah-mudahan bae bisa ngajodo jeung awak ujang. Kumaha Jang lamun isu ku Aki dititah puasa anu lilana 7 poe nah sanggup?
Aki Wirajagat tumanya deui kalawan Daria ka Jakarana lantaran hayang nyaho kana kasanggupan anu jadi muridna. Ujuk sumangga Aki. Insya Allah abdi sangem kanggo ngajalankeun sagala rupi kasauran ti salira Aki. Walon Jakarana harita keneh langsung nyanggupan kana parentah ti si Aki. Alhamdulillah ari hidup geus boga kasanggupan mah. Nya moga-moga sagala anu diikhtiaran ku urang dipaparin kalancaran. Komo ari urang ngabogaan niat jeung tekad anu hade mah. Insya Allah bakal menang kariduan ti Pangeran. Salila anu dijalankeun ku urang teh temeng para tina tetekon agama jeung dari gama. Tah kitu Jang. Ceuk si Aki nutup sakabeh carita anak. Atena bunga anu taya hinggana lantaran ayeuna mah geus ngabogaan murid anu bakal jadi ahli waris tina elmuna. Sajabat ti kitu si Aki ngarasa percaya ka Jakarana anu tangtu moal nguciwakeun ka dirina. Jang, ti mimiti engke peuting hidup kudu nyaring. Tong poho laksanakeun salat tahajud, terus jikir nepi ka datangna waktu salat subuh. Sumuhun mangga Aki. Sagala rupina ku abdi bade diestokeun. Tah ayeuna mah sok we geura sare bisi geus tunduh mah. Ceuk si Aki bari ngareret ka Jang Imong anu ti tadi milu ngabandungan. Nya kitos tunduh we ngoge. Mending geus asa cepel panon teh. Ceuk si Imong milu nimbrung bari terus ngarelek heai tayeuhna geus tunduheun. Sok atuh geura sare da geus peuting ieu teh. Da sarua ki oge geus tunduh. Ari kandang hayam geus ditulakan. Kade bisi poho engke beak atuh hayam maneh ku careuh deui siga kamari. Ceuk si Aki inget ka kandang hayam lantaran bisi poho nulakan. Parantos Aki. Samalah pageuh pisan ditulakanna oge. Hari geus mah syukur. Tah ayeuna Aki oge rek sare tunduh. Jung si Aki nangtung terus ngaleos muru ka kamarna. Sedengkeun Jakarana jeung si Imong duanana terus pating goledag ngagoler dina samak. Awakna disimbut ku samping sarung di bantalan ku anggel kapuk anu geus lepet. Nya teu kudu nunggu lila, reup atuh duanana sarare tibra. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun dina poe isukna. Jakarana geus mimiti ngajalankeun puasa sakumaha anu diparentahkeun ku si Aki. Dina poe anu kahiji sagalana kaitung lancar teu aya halangan. Kawantu dina ngajalankeunna dibarengan ku niat jeung tekad anu ikhlas. Sapopoe na biasa bae lamun teu latihan silat sok mantuan si Imong ngurus pepelakan jeung ingon-ingon. Samalah lamun salse mah sok bari diajar nganyam ka si Aki. Puguh bae waktu teh teu karasa nyerelekna. Kanyahoan harita geus nepi kana poe anu katujuh Jakarana ngajalankeun puasa kalayan hade. Samalah harita teh geus nincak ka peuting anu malem kadalapan. Nya kirawanci saleureuk kolot. Si Aki jeung Jakarana keur dariuk pahareup-hareup paduduaan bari ngobrol kawasna mah daria pisan. Sedengkeun si Imong manehna mah ti sore keneh oge sare tibra. Da kadenge geus kerek meuni nyegrek sigana mah tunduheun jeung capeun alatan beurangna loba pagawean. Jang, geus niti kanyawanci anu mustari nincak kana mangsa anu utama. Tah dina peuting ieu, Aki rek ngawariskeun elmu tunggal sajagat ka hidup salaku murid Aki anu ngan hiji-hijina.
Tapi kade lamun engke hidup geus hasil mibanda eta ilmu, omat ulah poho kana sagala papacah ti aki. Ieu ilmu ulah dipake sombong ajigung-ajigunya, ulah ngarasa jadi jalma anu boga pangabisa leuwih ti batur. Lantaran lamun ieu ilmu salah mawanya, geus pasti engkenya bakal cilaka keur diri hidup. Kitu deui sok bisi nyilakakeun ka diri batur. Tah kitu kumaha kaharti papacah si aki. Ceuk si Aki sikep jeung caritana estuning daria pisan. Sumuhun Aki sagala rupina ku abdi kahartos. Insya Allah abdi bade tumut kana sagala piwujang ti salira Aki. Sarta moal nguciwakeun. Syukur ari kitu mah. Aki percaya ka hidup. Tah ayeuna keneh, hidup ku Aki rek dibawa ka hiji tempat. Hayu geura tuturkeun. Mangga Aki. Mung kumaha ieu jang Imong Ki? Wah, keun bae si Imong mah dah keur sare. Sarta teu kudu dihudangkeun antep we cenah Cibra. Manehna mah lamun sare tara lilir ari can isuk mah. Ceuk si Aki bari ngareret ka si Imong. Geus kitu jung si Aki nangtung leos ka kamar maksudna rek ngaganti sarung ku calana panjang ngarasa ringset. Tekung si Lila geus kaluar deui satuluyna duanana jerat juru tarurun ti imah. Teu poho pantona harita ditutupkeun sarata dicantelkeun, sangkan teu muka ku angin. Saenggeus sagalana kaitung tarapti, nyabral laleumpang ngajugjug ka tonggoh mapai jalan satapak anu nanjak sarta loba kakayon anu ngahalangan tincakeun. Sajajalan duanana taya anu cacarita. Tuluy bae jarong jon leumpang nyorang jalan satapak anu beuki rembet harieum ku rarambu leuweung. Tapi sok sanajan kitu si Aki mah siga anu babarieun leumpangna gancang. Estuning meuni norolong saeutik oge teu ngarasa kagok. Nya beuki Lila duanana laleumpangna beuki jauh. Saenggeus aya sawatara waktu lilana. Akhirna gok ka hiji pitempatan anu lega tur datar. Kayaan didinya katempo caang lantaran kacangan ku cahaya bentang anu baranang di langit jeung cahaya bulan anu moncorong cahaya namak berak estuning mata kuaas. Breh didinya katempo aya batu gede jeung lempar. Reg atuh si Aki eureun kitu deui jakarana. Eureun jang, urang geus nepi ayeuna mah. Ceuk si Aki bari ngalieu ka jakarana anu aya tukangeun. Aya di mana ieu teh Ki? Jakarana tumanya. Panonna rurat reret ka sabudeureun eta tempat. Urang teh aya di poncolot gunung. Tuh tempo aya batu gede. Sok kadinya ujang gancang naek kana luhur batu terus diuk yang hareup ka Aki. Mangga Aki. Menang parentah ti si Aki kitu. Jakarana teu loba tatanya harita keneh kalacat unggah kana luhur batu gek diuk sila nyang hareup ka si Aki. Kitu deui si Aki sarua diuk. Awakna nyang hareup ka jakarana. Keur sajongjongan. Duanana eueuh anu cacarita. Jakarana hatena deg-degan nungguan anu rek kajadian. Sok benerkeun diukna sila sing rekep. Terus kadua leungeun hidup tumpangkeun dina luhureun pingping. Kosongkeun sagala rupa pikiran anu teu pararuguh. Sarata dengekeun sing saragap. Aki rek macakeun hiji lapad tah engke turutan ku ujang. Tapi dina palebah macakeun ngan ukur sakali sarta moal bisa dibalikan deui. Mata komatnya kudu dibandungan kalayan saragap. Sabab bakal nangtukeun hasil jeung henteu nya. Kumaha kaharati papacah ti Aki? Sumuhun mangga kahartos Aki. Nya geus kitu mah. Si Aki narik napas reup panonna dipeureumkeun. Kitu deui jakarana teu lila gorolang kadenge si Aki babacaan mapatkeun ajiana. Sedengkeun jakarana ngadengekeun meuni sargep lantaran sok sieun bisi teu bisa nurutan kana lapaz anu dibacakeun ku si Aki.
Kawantu mual bisa dibalikan deui. Tekung silila. Si Aki teh rengse babacaana. Bok nyarita ditujukeun ka Jakarana. Sok jang kadenya papatkeun. Omat kudu bisa sakali. Mangga Aki, teu talangke. Gorolang atuh Jakarana macakeun lapad anu tadi dibacakeun ku si Aki. Tete lah geuning. Jakarana teh calakan bisa macakeun kalayan lancar. Samalah teu kudu dibalikan deui. Saenggeus Jakarana tamat, si Aki harita ngangkat kadua dampaleungeunna terus didorongkeun ka palebah Jakarana. Barasat tina dampaleungeun si Aki aya cahaya bodas kaluar ngabarasat. Terus muter ngurilingan Jakarana. Sareta dumadakan. Karasa kana sakujur awakna aya hawa panas sumarambah ka sakuliah awakna. Pating sarelek kana aliran jalan getih. Awak Jakarana harita meni ngageter. Kesangna ujug-ujug ngegarajag napasna ngahegak. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Cahaya bodas teh lalaunan ngiles. Tuluy asup ngahiji kana awak Jakarana. Geus kitu bray si Aki beunta. Renghap narik napas sababaraha kali. Nya kitu deui Jakarana ngarenghap ngatur napasna. Panon si Aki mencerong ka muridna biwirna kunyam-kunyam babacaan. Geus kitu kapoh ditiupkeun kana mun-munan. Beunca jang. Ceuk si Aki nitah beunta. Ngadenge kitu bray Jakarana beunta neuteup ka si Aki. Jang. Ilmu Aki ayeuna geus ngahiji jeung awak hidap. Omat ulah salah ngagunakeun. Samalah lamun teu perlu pisan mah teu kudu dikaluarkeun. Cing inget samemehna ngagunakeun eta ilmu, sebut asma Allah satuluyna bacakeun lapad anu tadi. Pikiran pantengkeun kanu Maha Kawasa sabab mung anjeunna anu maha ngaijabah kana sagala rupa panyatan urang. Kade umat ulah poho kana pepeling ti Aki dina ngajalankeun kewajiban anu 5 waktu. Tah kitu. Sigana ayeuna mah geus cukup hidup keh. Unjuk sumangga. Insya Allah naon rupi piwejang salira bade diestokeun. Hade, Aki percaya ka hidup. Tah isukan mah jig bae hidup geura injit, sarata tinggalkeun ieu tempat. Tapi lain Aki ngusir atawa embung kacicingan. Nitah ini soteh lantaran aya pagawean anu kudu gancang direngsekeun. Kumaha Aki? Janten enjing abdi kedah ngantunkeun Aki. Jakarana tumanya kasih Aki teburung hatena rada reuwas. Nyaha meuni siga anu reuwas jang. Nya bener kitu. Nanging abdi teh abot pami kedah ngantunkeun salira Aki. Nya kahade ti ku Aki oge. Tapi hidup oge kudu inget kana tujuan hidup anu teu heula. Anu kahiji ujang teh kudu gancang panggih jeung kulawarga. Ari anu kadua, hidup boga pancen ti Aki kudu gancang bisa numpes sagala rupa rarage dunia. Nyaeta si Badrowi jeung komplotana. Tapi inget ulah salah niat anu kudu ditumpes teh lain jalmana, tapi kalakuan jahatna. Jadi samemeh hidup nyeun tindakan anu tegas. Hade namah coba aja keula cacarita bere pepeling sarata tuduhkeun kana jalan anu hade. Sahanyaho maranehna teh masih keneh bisa diajak ngalengkah dina jalan anu bener. Ceuk si Aki mere pepeling kanu jadi muridna Jakarana. Sangkan titih rintih jeung ulah salah nincak dina ngajalankeun sagala rupa tugas jeung kawajibana. Kunaon kalah ngahulang jang? Nah acan gaharati.
Kahartos ku abdi oge. Mung kumaha pamisi Badrowi sareng anak buahna tos teu tiasa diajak kana jalan anu sae. Nya atuh ari manehna geus teu bisa diarelingan mah. Eueuh pilihan daripada hirupna terus ukur nyieun kariweuhan jeung nyusahkeun ka saradea. Nya taya bayana, perenan we. Da hirup oge bakal leuwih loba madorotna daripada mangpaatna. Tapi eta mah lamun geus kacida kapaksa sareta taya deui jalan anu leuwih hade. Tah kitu. Ceuk si Aki nerangkeun kajakarana kalayan jelas lantaran sangkan kaharti ku muridda. Ngadenge caritaan kitu Jakarana unggeuk tandani ngarti. Tah ayeuna hayu urang balik da geus rengse. Kawasna wanci geus leuwih di tengah peucing. Ayu karunya ka si Imongan sorangan di imah. Sumuhun mangga atuh Aki ti payun. Jung duanana harita narangtung tuluy brala ari ditinggalkeun eta tempat rek balik deui ka imahna. Sabab sagala rupa urusan geus dijalankeun kalayan lancar. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus liwat di tengah peuting. Samalah hawa karasa beuki tiis sumeleket kana awak. Angin leutik ngahiliwir ngoyag gendang daunan, sorana kadenge pating korosak. Ari sora jangkrik gaang cihcir jeung cari cangkas menireang patembalan beut kawas anu hayang marengan lengka si Aki jeung Jakarana. Anu harita terus ngagerdig lempang teluak liuk deui ka tukang. Teu kacatur lilana di jalan. Si Aki jeung Jakarana urang kocapkeun geus aranjog deui ka imah. Barang jol nya bae si Imong masih kene ngaguhar sareti bra awakna ngarengkol di bulan ku samping sarung. Sirahna buni teu kaciri tayohna mamanehna tiriseun. Sadatangna ka imah, Jakarana kebat ka tukang terus mirun seuneu, dekulna heureuk cai dina seeng keur ninyuh cai kopi sangkan teu katirisan. Sareta tekung silila cai geus ngagolak. Cur ninyuh cai kopi 2 gelas gulana make gula kaung. Geus kitu sor diasongkeun ka si Aki anu keureuh sila bari udud padudan di tengah imah. Mangga Ki dileueut cai kopina Ki. Nuhun jang diasongan cai kopi. Kabeneran Aki teh keur kacirisan ieu teh. Jeung hanaang lantaran ditadi acan nginum. Aki, punten aya sakedik anu bade ditaroskeun. Pek jang rek nanyakeun naon. Kieu Aki, anu janten patarosan teh naon margina jang Imong mah ku Aki tara dilatih silat. Teu sapertos Aki ngalatih abdi. Jakarana tumanya ka si Aki lantaran hatena ngerasa panasaran. Ari sabab ti saprak aya di dinya. Sakali oge acan pernah nempo si Imong dilatih silat ku si Aki. Sabenerna ti heula mah osok eta oge. Ngan manehna mah siga anu teu pati resep kana diajar silat teh. Da kitu geuning rada pelat samalah awakna oge. Jereg-jereg hese dipapatahan jurus. Kakara cikeneh diajarkeun teu lila geus poho deui estuning taya tapakna. Kawasna mah eueuh bakat manehna mah. Sajaba ti kitu bosenan jeung kedul lamun dipapatahan oge sok mugen tara daek. Kalah resep megawe anu sejen. Oh, janten kitu nya Aki. Nya. Tapi sok sanajan manehna hese dipapatahan ilmu silat. Tapi lamun diajar kana ilmu sejen mah calakan manehna teh. Contona kana diajar ngaji, pinter tur calakan. Kana pepelakan jeung ngurus ingon-ingon. Nya kitu deui kana nyieun anyaman manehna mah sagala oge bisa teu macak jengkel anu mamatahan. Salian ci eta hampang birit estuning tara hese lamun dicicah.
Walon si Aki ngejelaskeun kayaan Jang Imong anu memang budak nadaikan sarta hampang birit. Samalah tara loba carekeun cindek nama matak pikanya aheun. Sumuhun leres katingali ku abdi oge. Jang Imong teh getol sagala rupi pada melan ku anjeunna mah teu woleh dipidamel. Nya kitu. Ieuh Jang, ari ilmu teh loba rupanya. Aya ilmu agama, aya ilmu bela diri, dagang, ilmu pertanian, kesenian, aya oge ilmu pangwangunan jeung rupa-rupa deui anu sejena. Tah, eta oge sarua ilmu. Nya tinggal urang we anu milihna kana naon urang bisana. Gumantung kana karesep jeung keahlian urang masing-masing. Anu tangtu bakal bisa dijalankeun pikeun nyiar kipayah dina sajeroning ngalakonan hirup di alam dunia. Ceuk si Aki. Nyaritana daria pisan, nerangkeun rupa-rupa ilmu kahirupan. Satuluyna prung bae ngarobrol ngaler ngidul meni uplek nepi ka datangna wancih salat subuh. Jung duanana carengkat terus kacarai rek abdas. Samalah si Imong oge harita geus nyaring. Lantaran kahudangkeun kureangna sora hayam jago anu kongkorongok dipipireun imah. Kaayaan alam geus isuk-isuk. Cahaya pajar hibaret di belah wetan, sora manuk sairan ricit tina dahan pating ara celok jeung baturna. Sigana ngabagiakeun datangna alam beurang. Tekung silila, brai, batara surya medal nyaangan sakumna alam pawenangan. Estuning mata kelar jeung mata kuaas. Dina kaayaan kitu, harita jakarana geus sagedang dan make baju kampret bodas, kahandapna calana pangsi hideung, sarta diiket barang-bang semplak. Samalah teu poho mawa bedog digantungkeun dina cangkeng. Ningali kitu si Imong heran, pok atuh tumanya bari melong ka jakarana. Kang rek ka mana? Katingalina meuni geus saged kitu. Jang Imong, nya ayeuna akang teh rek amit. Naon Kang? Rek amit. Nah rek ka mana kitu akang teh? Si Imong nanya deui bari jengkeru. Tapi keur kitu torojol si Aki nyampeurkeun. Imong, Jang Jaka teh rek indit poe ayeuna. Lantaran kudu ngajalankeun pancen ti Aki anu kacida pentingna. Jeung deui apan maneh oge geus nyaho lamun Jang Jaka boga tujuan pikeun maluruh anu jadi kulawargana. Jadi sok sanajan urang ngarasa berat, kapaksa kudu papisah. ceuk si Aki, mere keterangan ka si Imong. Barang ngadenge kitu puguh atuh meni ngajenghok lantaran manehna ngarasa berat lamun papisah jeung jakarana. Ari sabab geus ampir kana sataun maranehna bebarengan tara papisah. Estuning geus siga jeung dulur sorangan. Tapi sok sanajan kitu, nya teu bisa kumaha salain ti kudu narima. Kawantu manehna oge geus ngarti kana kaayaan jakarana. Oh jadi poe ayeuna keneh Kang Jaka kudu indit. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah abdi oge ngarti Aki. Kang, kadenya Kang, ulah poho ka uing jeung ka Aki. Nya lamun tugas akang geus rengse, kancang kudu datang deui ka dieu. Omat ulah joledarnya Kang. Ceuk si Imong nyaritana rada cumalimba. Lantaran hatena ngerasa sedih. Insya Allah Jang Imong, lamun tugas akang geus rengse,
Sarta kulawarga geus kapanggih. Tangtu akang rek buru-buru datang deui ka dieu. Nyaho gari kitu mah. Tapi kadenya akang kudu inget ulah poho. Moal ceuk akang oge. Sarta akang janji moal poho. Jang, memeh ini tong poho, sasarap heula naon we kadinya sa aya-aya. Ngarah teu gancang lapar di jalan. Lantaran aki mah moal bisa makalan duit da teu boga. Ai Imong, ari sangu geus asak atawa acan? Parantos asak sangu mah. Da tadi nahur cai bari ngahaneutkeun sangu. Wah, nya syukur atuh. Sok jang ka ditu sasarap heula. Dengan masih gana aya keneh daging mencek anu kamari. Beuleum we ku sorangan. Sumuhun mangga Ki. Sakantenan atuh sasarap urang sareng. Ah, teu kudu da aki mah can lapar. Sok we kalinya ujang. Baturan ku si Imong ngarah ponyo. Aki mah engke sakedeung deui can hayang. Geus kitu maleos atuh Jakarana jeung Jang Imong ka dapur. Terus kaprak-kepreknya diakeun kadaharan meuleum daging mencek jeung nyambal goang. Satuluyna brak dalahar meninggal limet bari siduru da puguh tiris. Tekung silila geus rengse dalaharna. Jakarana jeung si Imong geus araya deui ditepas. Ngariung jeung si Aki nya geus kitu pok Jakarana ngomong bari deku minangka amitan ka si Aki. Aki, ayeuna abdi bade permios saja ngajalankeun pancen ti salira Aki. Kumargi kitu mundut pedoana teu hilap abdi oge ngahaturkeun rebu nuhun kana sagala rupi kasayan salira Aki sareng Jang Imong. Anu salami ieu parantos kersa nampi ka diri abdi, ceuk Jakarana bari deku dihareupeun si Aki. Nyaritana harita kadenge dumareuda lantaran hatena ngarasa sedih rek papisah jeung guruna. Anu salila ampir sataun babarengan sarta geus asa kakolot sorangan. Ujang incu Aki. Sok ka ditu geura indit jalankeun tugas sahade-hadena. Ku Aki tangtu bakal didoakeun sarta teu kudu dipenta. Sangkan hidup aya dina kasalamatan jeung aya dina panangtayungan Pangeran anu Maha Kawasa. Jig bae ka ditu geura miang teu kudu ham-ham jeung teu kudu ngarasa hariwang. Tegerkeun hate jeung sing kuat tekad. Omat dina sajeroning lumampah ulah rek gampang kabawa ku sakaba-kaba. Unjuk sumangga. Sagala rupi kasauran Aki ku abdi bade diestokeun. Walon Jakarana terus munjungan. Gap ditampanan ku si Aki. Sanggeus kitu tuluy ngareret ka Jang Imong. Gep duanana sasalaman bari silih pelong. Jung Jakarana nangtung panoneuteub ka si Aki. Aki, dikantun heula ku abdi. Mugia kapayun Pangeran anu Maha Kawasa maparin widi sarta urang dikresakeun tiasa ngumpul ngariung deui. Bral ka ditu geura indit Jang. Muga-muga sagala rupa anu dimaksud ku hidup bisa hasil sarta aya dina kasalamatan. Jang Imong, hayunya ayeuna akang rek miang. Mangakang, kade sing ati-ati di jalan. Nya saenggeus kitu mah teu loba deui carita. Harita keneh Jakarana ngaleos indit ninggalkeun tutugan Gunung Gede. Dijajabkeun ku paneuteupna si Aki jeung Jang Imong. Tapi kakara oge leumpangna aya kana sababaraha lengkah. Jakarana geus reg deui eureun terus ngalieu ka tukang. Breh si Aki jeung si Imong katempo masih keneh ngajaran teng nangtung di buruan. Jakarana gugupai kitu deui si Aki jeung Jang Imong ngarenghap narik napas panjang bangun ka Cidawegah. Sanggeus kitu Jakarana malikeun deui awakna terus ngalengkahkeun deui sukuna. Anu satuluyna ngagedig indit teu malik deui ka tukang. Aki Jang Imong, pileleuyan mugia urang tiasa pendak deui.
Kitu gerendeng Jakarana mangsa harita. Sedengkeun si Aki jeung Jang Imong sabada ditinggalkeun ku Jakarana. Sok sanajan ari hate mah berat jeung ngarasa leungiteun. Tapi nya teu bisa kukumaha. Da memang geus kitu kuduna. Jadi biasa bae saterusna duana ngajalankeun deui pagaweana sapopoe cara sasari. Nyaeta ngurus ingon-ingon jeung pepelakan. Diselang nganyam paparabotan ngarasi Aki teu ngarasa kaluman. Kawan tu boga kagiatan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Diantos pangrojongna ku cara nge-like sareng komentarna. Hatur nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.